tongan nilai jelema tina bahasa jeung postingana belum tentu postingana sarua jeung kalakuana. Lamun hayang nyaho kalakuan urang goreng, tanyakeun kanu sadileun ka urang. Tapi lamun hayang nyaho kalakuan urang anu bener, tanyakeun ka jelema anu nyaaheun ka urang. Ye, lamun maneh buka usaha di perkampungan, lolobana jelema nu iri dengki, eta tetangga. Tapi lamun maneh buka usaha di kota, loba saingan, tapi loba saingan leuwih babari tibatan anu iri dengki. Berarti berarti. Teruskeun jadi jelema anu tenang jeung senang. Tong ngadenge omongan batur sanajan dikagogoreng urang. Ingat, tugas urang mah beraksi, lain ada klarifikasi. Peledagu. Keur bobogohan mah meni sagala ditawaran, sagala dipangbelikeun. Ayang mau apa? Ayang butuh apa? Teu sidik mah urang embung oge dipaketkeun, relaan dianterkeun ka imah. Coba ayeuna geus kawin, boro arah ning aya kahayang, urang menta oge teu diguguk, didengena teh lain ku ceuli, tapi didengena teh ku bujur. Nempo pamajikan teu boga cangcut, cangcut geus pararegat karetna, lamun dipake teh nyengsol, utang geus ngararambai, geus barolong. Teu hayang ngambeulikeun. Nah, ari kana mukana, mun kitu turubun. Serba salah, dipangmasakeun sayur, salah, dipangmasakeun tahu, tempe, bosen, dibere kacang wae, pajarkeun asam urat. Yes. Kudu dibere ais batu mah, jeung opor bata. What? Ame nguruluk sakalian huntuna. Beladak. Ye, Kardun, kurang kumaha pengorbanan urang ka maneh. Diajak susah bisa, diajak ngalah duit bisa, komo deui meakeun duit leuwih bisa, tapi nu teu bisa dina diri urang hiji manuk kuduaan. Baladagu. Syarat paeh mah teu kudu jelema nu geus kolot, teu kudu jelema gering wae. Patak hirup teh maneh teh ulah sok nganyerikeun hate batur. Da hirup maneh teh can tangtu nepikeun ka isuk jeung pageto. Peledagu. Ye, paduli batur dek nyebutkeun aing gembrot, aing hideung, da aing mah teu sibuk nguruskeun warna kulit, tapi sibukna aing mah nguruskeun warna duit. Nu penting bareureum kabeh. Peledagu. Hirup mah serba salah. Jujur teuing urang ditipu, bager teuing urang dimangpaatkeun. Peledageun. Dengekeun ontohod, ulah nyebutkeun awewe zaman ayeuna mah marurah, anu geulis oge beunang ditawar. Ye, samurah-murahna awewe, murah keneh lalaki nu kos maneh nu kono, baik diparaban ku awewe, daek nginjem duit awewe dengan modal pinjam dulu. Ye, maneh teh lalaki ditakdirkeun teh lain dek ngemis, tapi nganap kahi, di mana harga diri maneh atuh ari kitu mah ontohod. Bener teu? Peledageun.